sok aya nu nanyakeun baheula kitu Indonesia zaman dijajahna kumaha Abah di Boban. di Boman. Kan Jelekong, Bandung Jelekong, Abadaran, Galaran, Kapintu, di Papan. Itu malawan ngampal ke Bledung. Kabelnung nih. Duk curulung gitu aja ngampal. Duk curulung. Cerita zaman baheula teh nya. Wah, yang suka pemalayan ke Cikarang gitu. Dia ngampal nama. Kan itu berbatayak ngungsi. Kalau dari sini kadinya bomna ukur napi kabel kalau nanti duk curulung gitu. Diudah gitu Sunandan teh tapi kaciurug anca ka aya paling jeung abu lah dibaja-baja celah lumpat ka Cilutung Sunandan teh itu wah doane Belanda ngundang kanya ka Ciurug dan ka Gemang ku sampo sa singkong Eta teh anu singkong-singkongan teh orang naon Abah? Belanda. Oh, Belana teh baheula mah nyebut kana sampeu nya ayeuna mah. Singkong. Oh, jadi ku Belana mah baheula disebutna teh singkong nya. Itu. Coklat, Jadi zaman baheula teh tah kitu nya ayeuna mah abi naros gitu secara langsung karena anu nya anu tos sepuh anu kelahiran teh sabaraha Abah? 36. Nu kelahiran tahun 36 sok kaalaman teu. Ayeuna tahun 2025. Kadang-kadang oge begedor sagu begedor tidak sagu teh aku kadang begedor sagu karena hubut gitu salempat itu zaman baheula mah udah kapal pas ulibrang tiwatan ti kidu ti kulon baru henteu ka etaan henteu make kabunian kate mah tumpakna udara teh kawas lisung gitu kapal teh kate bog jalma anu tumpakna ayeuna mah di bunian. Tah baheula mah kapal oge kitu penjelasan teh zaman baheula ieu mah nya. Kate bog kawas lisung nu tumpakna oge bari handap teh sapapak eta sapapak kelapa. Jadi kendaraan teh baheula mah modelna pesawat gitu, kapal gitu ayeuna mah. Kitu meureun nya, kapal luhur eta teh. Kapal luhur, kapal ada mobil can aya motor kan, ngan jalan satapak keneh baheula mah kitu. Aduh, baheula nya bener. Jalan satapak. Berarti jalan lintas provinsi ge can aya nya baheula mah. Can badieu loba jalan eta teh. Abah ge kungsi loba jalan ka Genteng. Kol itu ka Bungkula ka Genteng. Kungsi loba jalan. Itu barang dahan teh kerja bakti. Kerja bakti cenanya. Coba bakalan naon-naon. Kurang bagedor sagu. Itu baheula mah sagu. Kata lapar baheula mah teu aya sagu. Bagedor sagu gitu.
tapi digawe teh kerja bakti tawa ke buruh. Bisa ke zaman perang merenya. Perang. Wah, perang masuk ribut perang. Wah, anti Arab, Arab bari baju. Untuk cici itu. Ningang teh kana IT Arab teh. Ningang ina urut Arab teh di granat, beladung. Untuk baju orang ditinggal ku granat itu. Dahana kapalna tuh pas lisung gitu. Atau mengutun pasna. Benernya cerita baheula lamanya leuwih riripuhna ya kolot baheula mah tinggal ayeuna mah anu kaalaman ayeuna kur kantun senangna hungkul ayeuna mah tos merdeka ongkoh tah ieu perjuangan zaman dijajah teh baheula kitu ku Belanda anu pas riripuhna ieu. Ripuh. Ayeuna mah kantun senangna hungkul tah. Tah gitu untuk sadayana nya penjelasan tentang kolot baheula. Mohon nyuhunkeun dukunganna kanggo ka Abah gitu ya, kelahiran ge tahun 36 nya. Aku mah kitu rek Subang mah. Nuhun nya panginten manawi dugi ya ka gubernur nu ayeuna manawi Kerja bakti. dikerja baktikeun baheula mah ngomean jalan ge cenah penjelasan teh. Nya meureun kasadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur yang tos nonton video ieu nepi ka beres. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.